Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sahabat-sahabatku di mana Anda berada, mudah-mudahan kalian dikasih kesehatan dan Amin, amin. Jangan lupa tonton terus video kami Tim Bodoran Official. Jangan lupa juga subscribe-nya, jangan lupa juga like dan komennya. Oke. Bemanya kemana gitu? Ya mati bisa menikmati amat hirup di lembur. Doang kilah hirup di lembur mah ngeunah. Ngopi tinggal ngopi. Ih, kopi teh coba ganggu. Kemana gitu? Ngopi. Zaman ayeuna mah ngan pegawaian naon gegati. Kemari kami ngelamar ke Jakarta. Wih, ngelamar naon dia? Di kantor aing jama. Atuh kudu make duit cenah 20 juta. Doon atuh ayeuna mah naon bege kudu pake duit. Atuh lajun cek aing kolot aing kitu boga pan. Mubeng nyaran ke ditu duitna. Dia mah kitu kudu ngeripukeun kolot ya, doang aing yo aing mah geus teu ngopenan kolot. Atuh iya dia mah ngopenan kolot ge geus kolotan. Dia mah ngelunjak ku kolotan. Kota aing ngoloba. Ih sih mah geus teu bawa kolotnya. Bener. Hari urang mah kudu tanggung jawab. Urang kolot aya keneh dua-duana ge. Dia mah aing mah sengaja nu kolotan ge aing bisa jajan. Tadi jeung maling ge. Dia cuma pocket pahit doang. Rokok jajan Selah arek teh mah aing ribut jeung dararia mah hasilan aing kependak hasilan jeung dararia mah hasilan. Daripada kita menerima mamang aing sugan. Di mana eta na? Di ieu tuh di Merapit. Ek milo tah. Ayo ge yuk. Asugan musim-musim kado yuk. Ayo yuk. Lain kampung Merapit loba premanan terkenal. Ulah sieun. Di dinya mah emang loba preman Tam sih udah Merapit mah anak kampung banyak aksi. Kadenge mau as didinya jual. Bener. Serius be. Kemarin urang lewat dicegat ku ngaranna si Koyot jeung si Agus. Tapi mamang aing ge juara setengah. Di mana? Di itu. Ayo di Kampung Merapit. Ulasin ari mamang ayo sini palak. Ulah sieun aya mamang aing. Mamang aing mah juara. Heula di Jakarta jadi juara. Oh, di Kadek Moklan. Pautan nu bener tak? Siap, Bos. Siap. Bener pautan. Siap, Bos. Weh, ayam mangsa tuh. Siapnya? Mana, Bos? Itu di kemerana budak. Santapan itu, Bos. Santapan. Santap. Palaknya. Siap. Nah, ulah sampai lolos katanya. Siap, Bos. Ulah sampai lolos. Woi, kemana dia? Wih, saya tah. Nu bener. Geus kalem bae. Kalem bae aya mamang urang Mang Acang. Mang Acang geus terkenal di dina manehna mah terkenal di dunia maupun di akhirat manehna. Ayo. Urus. Siap. Geus kalem. Wuih, aya naon, Mang? Nek ke mana? Lain urang nek milu lewat doang. Lewat ke mana? Ke Kampung Merapit. Nyaho teu bahwa ieu kawasan bos aing, bos muda. Urang mah nek milu lewat doang. Teu bisa. Duit teh lah. Lewat bagi buka duit. Wis kalem bae. Santai bae. Boga duit teh anggur runding. Nek lewat doang. Atuh anjing bayar naon? Bayar kawasan bos aing. Pokona lamun duit beak ku bos muda. Nya? Bos urang muda. Lah atuh lain masalah teu boga duit ieu mah. Beja ke bos. Siap. War. Bos, sedek bayar. Lu lewat doang. Naon? Ulah sampai lolos pokoknya. Naon teu nyawa aing usaha. Pentak gitu. Mengacang mah juara. Geus. Wih. Geus mana bosna ya lah. Pentak anak buah. Geus mana bosna? Aya naon? Ari sorangan di kemana? Nek ieu ke maka ieu mamang sorangan di sopan-sopan dan teu nyawa sorangan usaha. Sajing. Orang ketua geng sedunia yo. Cuma jorek ge. Sorangan hayang lolos bayar heula ka urang. Geura dia teu bayar ku aing balang ke pucuk kelapa yo. Geus kalem bae. Lewat doang. Bayar heula. Duit hararese hayang digebugan. Boga duit. Bayar. Siap teu? Bejakeun ku aing ke Mangacang. Bejakeun saha juara di dia yo. Sama yo ketua geng sedunia. Awas ku aing bejakeun. Bejakeun aing mah teu sieun. Bejakeun sia ku aing ka dia jelema mana?
Mana bayar lah duit? Yo. Mustas yang Seberapa ya bos? Ayo, nu bener bes ribu. Yang geus lah kali itu dia. Oh, geus punten yo. Awas kowe itu dia. Bejakeun ku aing sia. Itu bejakeun teu sieun aing mah. Geura ku aing tangguhan, teu sieun yo aing yo. Anak buah aing geraga. Bejakeun ku aing tenang bejakeun ku aing. Oh, mengacang megalak. Nah, kebeneran yo aing mengacang. Ayo naon nih dari naon nih. Atuh tadi kami nek mamang dicegat ku preman. Usaha. Preman merapit cenah. Woi, sok ulah gagabah jeung aing mah. Bejakeun di mana jelema? Itu di jalan. Teu nyaho ka aing. Teu sieun aku nanti sieun. Ngomong main nateusin ka aing. Woi, gagabah mah teh eta. Wani aku nak. Weh, mana sama tengah ayo, tengah. Juara jelema mah. Ayo tengah, mana dah. Digebuk ku aing ge. Tiluan. Enggak, aing mah rek 1000-an ge aing mah siap aing mah. Tatoan. Itu jadi masalah tato mah, ayo geus. Tato meong. Aing mah mau, aing mah geus nyeger ka dieu, mana jelema ayo. Di ditu. Ayo, Mau golok. atuh dibawakeun ari ku aing kumaha Pak Ustad, dibawakeun lah ya. Oh, aing geus. Lanjutkan. Mana jelema? Oh ditu. Gagabah amat teh ka aing ieu. Sok jelema teh ya. Ayo Mang. Di mana jelema? Diarup. Lu nangtang aing di mana? Jawara mana eta? Jawara merapit. Woi, sok gagabah amat jawara. Oh, jawara aing mah. Ah. Kadeu jelema? Yo juara na yo. Mana jawara nu jawara mah? Mana? Ah, tuh dia rek naon dia maksud aja, ha? Gagabah amat jeung aing ieu. Ieu nu mana deui aing ieu. Bikin di dieu cenah. Bikin. Dia cek aing ge naon dia aing dia. Dia. Lain gitu. Laju dia aing jadi anak buah aing ieu dikian ieu. Pegal. Bener dari ieu. Aing ngaji jalan ilmu aing kan naon dari ieu. Gagabah jeung aing mah ieu. Akan ku dia cek aing. Iya mah anak buah aing sarua bae, geus terima tenang bae. Geus saling hampurakan. Hampura. Yes. Urang teu nyaho mun Atuh mangkana ge tatanya heulan eta budak saha eta dulur aing eta ponakan aing keneh kabeh ge. bos maneh. Mangkana dulu ada heulan tanya heula. Siap. Awas ku aing sakali-kali dikubruskeun dari ku aing ke lubang buaya ieu. Ndek. Apa? Buaya mau baturan aing. Ya geus aing marek balik deui ka itu. Ulah sakali-kali deui dia. Ya, lamun anu ka dieu ulah sakali-kali deui kitu eta. Bos. Anggas, lempang aing ya. Sudah hampurkan orang. Ya. Bos.